Batur mayar, oga-oge sarung jeung calana. Percuma, siapa kalau yakin waktu aing berusaha. Halik, aing diperniagaan duit yang store ke siapa? Mau bisa dibayar duit. Wali sabar aja sok aing bayar aing. Nyata sama si aing saing tinggal rejekan kene. Teng ngomong oi di telepon kau udah basi. Balik ieu mah. Yuk, tutup aing. Yo, dengekeun ku sia. Jelema kabeh salah lembur ngobrolkeun sia. Nah, sia make riweuh nguruskeun aing batur-batur. Bae aing diomongkeun ku batur oge, naon sia bet tilu riweuh. Era aing teh ikah, era ku pak aing. Obrolan salembur teh kabeh geuna ke keluarga aing. Mun aing jadi pamajikan sia keneh mah nya pantes atuh aing rek era ogen. Dasar dompet. Kan sia teh apal aing teh dompet. Sagala nu dilakonan ku aing kumaha aing. Nah, sia bet aing ngilu riweuh. Bapak aing ka Balerang ikah. Rek dikamanakeun banget bapak aing. Oh, kita bapak maneh. Capudana tuh cenah pasomat teh ha. Manehna ayeuna era boga urut minantu jadi dompet. Kan ayeuna maneh sia jeung aing ye nya. Geus lain sasaha geus pepegatan. Mun ayeuna aing jadi pamajikan sia keneh, pantes sia jeung keluarga sia, termasuk Bapak Somad, bakal era boga aing. Bejakeun atuh ku sia teh ka Bapak Somad. Aing teh ikah urut pamajikan anakna Kardin.
Ayeuna geus jadi rana. Jeung jadi dompet. Ku sia bejakeun ayeuna. Ingat aing teh rana ayeuna mah. Dasar jelema edan. Pek bae rek disebut naon ogen. Cik atuh waringan dompet mah. Ulah di lemur aing. Era. Cuk tuh di lemur sia. Era keun oleh keluarga aing maneh mah. Teu euy sia mah Kardi ngahina aing. Ya terus masa sia baheula mawa kabur aing ti lemur. Kumaha harita wirangna keluarga aing, anak parawana dikubuk keluar lemur. Ulah laki. Ayeuna wirang mana keluarga aing jeung keluarga sia sok. Nepi ka ayeuna aing teh bisa dibalik ka kolot. Kolot aing geus nyewaeun ka aing gara-gara kalakuan aing jeung sia. Anu matak nyalakeun keluarga aing. Ayeuna teu kari-kari sia di tah aing ngadombret di lemur aing sorangan. Kumaha erana wirangna ieu aing. Duh, masih kudu kumaha tuh yang teh Kardi. Kukulot sorangan diusir. Ku salaki dinya nyeri. Ayeuna kumitoha dijejeleh. Ya teu meunang aing hirup kumaha kahayang sorangan. Kumaha kabagjaan sorangan. Salila ieu aing kumenang kahinaan ku sia. Parawan aing dirampas ku sia. Asih inung bapak aing geus dipegatkeun ku sia. Teu euy dicacampah. Dituding teu bisa ngurus sia, teu bisa ngurus keluarga. Rumasa aing ngabodo. Taya ka becus. Tapi da aya hayu dicacampah mah. Aing teh nyeri hate. Aing teh lain bangke. Mun ayeuna Haji Somad nuding aing pedah pagawean aing jadi dompet nu eueuh pisan kehormatan aing. Ya ayeuna Haji Somad teh era boga anak sia. Nya sia oge teu salah deui. Jempe. Loba bacot sia. Nya aing ayeuna kudu jempe. Sedangkan sia ayeuna bebas nya campah aing. Lalaki. Inget ku sia Kardi. Aing nama si Ika. Moal matakna denge omongan batur. Aing mah geus teu sudi. Hirup aing ayeuna geus peak dihina ku batur. Aing teh masih boga harga keneh. Masing ayeuna harga aing kurus harga rentah. Memang pantes. Kah? Halik si abang geus neangan. Gawe da. Manu baca sia. Ah, jedop. Kah, di mana mana? Di dieu, Bang. Jeung saha mana di dinya? Jang goreng, tenang dibayar. Oh, nya geus teu naon-naon. Nah, jauh-jauh teuing. Ulah melang. Kege balik deui. Gancang balik deui nya. Ayeuna aing nyaho. Masih kena bisa dihargaan. Teu siga si Ikah nu baheula, nu sia beak dicacampah. Ulah nyangka aing teu apal modal sia Kardi. Sia baheula mawa kabur aing kudu ngajadikeun cacampah kungku. Ayeuna mun geus seubeuh, aing dipikeun ku sia. Aing baheula dikawin ku sia teh kudu dijadikeun paulinan. Ngawin aing teh lain jang pamajikan sia. Tapi sia keur bujangan teh aing teh kudu dijadikeun nafsu ku sia. Ayeuna kahayang aing dicarekan wae ku sia. Sakuduna mah aing nu kudu nuding kana cucu ngurus sia. Aing kieu teh gara-gara sia. Aing tadi teh sia jadi dompet. Naon bedana ayeuna? Aing jadi pamajikan sia, jeung aing jadi dompet. Mending jadi dompet, masih aing ayeuna dihinakeun ge, masih kene bisa dihargaan 1000 2000 perak jadi pamajikan sia. Aing dijadikeun kuda tutun pakan ku sia mah Kardi. Das. Awewe burung. Pek bae sia ayeuna rek ngomong naon ge ka aing. Lantaran aing mah apal sia teu leuwih burung ti aing. Saburung-burungna diri aing ayeuna. Aing mah masih bisa kene nghargaan diri aing sorangan. Teu cara sia. Urang bisa ngehargaan batu. Ngehargaan diri sia sorangan oge teu becus. Mana si Kardi anak Bapak Somad anu kuduna ngawariskeun adat ti bapana. Ayeuna sia ukur ngera keluarga sia sorangan. Ulah nyangka aing teu apal sia sok madon main jengan.
ayeuna diri sia sorangan teu bisa ngajaga kehormatan sia sorangan. Da sia masuk sulumputan. Teu cara aing muka temprak kapelong sasaha. Aing mah jadi dompet teh usaha. Mun aing teh jadi dompet, aing rek barang hakan di mana Kardi. Sok ayeuna ari sia aya manfaatna hirup. Aing hayang hirup keneh Kardi. Sanajan hirup aing aya dina dosa. Ulah sok ngangaitkeun kehormatan aing jeung keluarga sia. Aing ayeuna geus soboh nandangan kapeuring. Ayeuna aing hayang hirup dina kahayang aing sorangan. Keur aing kahormatan keluarga sia jauh bedana jeung pagawean aing jadi dompet. Da aing apal kelakuan sia siga kumaha. Masa bodoh sia ikah. Pokoknya aing mah mung dicarikan ngopah aing. Dinten teu oge kuing geng ieu era ikah. Atau mana diciuman ku lalaki sejen. Yah Kardi, bejakeun ka Bapak Somad. Samemeh nitah aing ini. Titah bereskeun heula kelakuan anak sorangan. Terus tonjong jelema teh ari ti kotok nu jauh di leguan, arina irung sorangan diantepkeun. Cek aing ge, lamun ega dompet teh ulah di dieu. Pan bedana jeung sia nu maksiat di mana-mana. Oh, nyaran sia ngapret aing. Ari pongporang mah, ari pongporang mah, kejareuna.